Ah, siakang dia. Mohon. Geningan amang ka dia. Ah, ah, Kerayang we. Ya naon. Geus dahar maneh. Alhamdulillah tos tuang makan. Sareng naon ta? Tadi sareng eta ta. Sareng daging marmot. Alah, keningan daging marmot di dahar. Subuhun kang pamasihan pugu. Ti saha? Eta boga daging marmot. Papasihan di kang didin kang. Alah ni raos. Geunah kitu. Raos teh kang. Di kumaha eta teh? Di sumur. Saan satu kang. Digoreng. Digoreng eta. Kage uyah pecin gitu. Geningan. Kumaha rasana eta teh? Urang mah saumur-umur can pernah ngadahar daging marmot. Khawatir mencitna ge. Biasa we kang raos. Gurih gitu. Siga kumaha. Sami kang sareng daging ayam daging nama. Gurih teh. Saruanya jeung daging hayam. Alah mun nyaho kitu osok ti dahar marmot urang dek ngukut ake mah. Ngukut itu kang. Kang teh lamun si akang ngukut teres ya kang anak-anak. Tere kitu. Tere loba. Kerek ngukut aing mah. Lumayan we da marabana mah paling kujukut atuh heuh. Nya kang. Beak sabaraha piring daharteun Kang Didin? Henteu abi mah 6 bulan eta we daging marmotna. Leuheung we atuh. Nikmatnya we. Muhun kang alhamdulillah raos teh. Henteu naon geusna? Henteu atuh kang biasa we wareg. Naon maneh teu ngadahar? Urang teh dibere eta pingpingna. Alah kang. Buat kahipu teh. Gurihna ampun. Mun urang kadinya nya pasti bakal dibere ngasaan. Akang resep kitu daging marmot. Encan pernah urang mah. Hayang we atuh ngasaan saeutik we mah. Amang atuh engke ka Kang Didin. Sok mencit eta marmot ya kang. Enak kang raos. Nya pantesna bari ngaliwat gitu. Eta saha nu mencitna? Kang Didin we. Alah tiasaan nyawanteran eta mencit marmot. Kululuasan gitu. Eta betos biasa tuh kang. Eta seueur teuing beureum marmotna jadi teh aya rencangna dipuncit. Nya tuh naon we teh aya rencangna mah. Mencit marmot ulah teh mencit beurit. Moal kang naon mencit beurit. Kang resep kitu daging beurit. Sudi teuing anjir. Kunamponna ge tos asa kumaha kitu. Ulah kang ulah coba-coba. Puguh oge. Boga bako euy saeutik. Puguh teu boga kang. Ieu ge dek nyungkeun ka Kang Udan sugan gaduheun. Saeutik we teh itu urang beak can meuli. Si akang kan biasa loba cetok bako sanes. Puguh beak. Ududun acan. Ayo tukang urang nyungkeun ka Kang Udan. Bakal aya gitu. Sugan we. Urang ameng kapipir sok aya. Biasana we yakin maraban hayam. Ayo atuh bakal yakin hasil. Sugan we kang. Urang bari eta kang. Bari naon? Urang bari ngajakan nguseup ka bendungan Cisadawarna ka Kang Udan. Boakeun sibuk ari maneh. Sugan we keur saeun teh rekan pageto teh malam Jumaah tuh. Kira kumaha nguseup? Pecakan we tuh. Eta sugan we aya danana we. Duitna kitu jang bekal. Nya kang. Abdi mah rek unjam-unjam we. Antong atuh tong maksakeun teuing teu boga duit teu kudu milu. Nya kang. Bakal aya nya Kang Udan ayeuna. Ya sigana mah.
Ayo tuh kang urang bari minta bako suga dipasihan sasasag sasagoy mah. Seueur kang bako kawak. Ayo atuh. Ayeuna ayo. Ayo kang. Ayo ah. Daripada kesakian nyokopin teh diten kamu dan pasti bakal nyokopi geura. Tah gitu kang. Ayo kang. Yuk.